dewek inget-inget janji naon kasih lain ingetan ari boga janji teh sok pohoan aya janji bapak mah kumaha baheula cenah ceuk bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula saur bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang bapak mapah ti Payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapak teh dari sieun ti Seureuleu masarek na beuh ka Cikawari harita teh nya tuluy kumaha eta yang ulah ara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh silai bisi teu apa sawarga teh nu dewek benar yang jaket kulit gitu ngan abdi teh kalah jebeng ka sida walak ningali teh jadawala yeah mudug boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we ingat raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteuna oge si lain teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku lain lamun si lain nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya cuy cenah naon aya kitu mah mumpung si gareng keur ngojek geus mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar ka bina-bina jeung harung gampung garelut wae sia teh mah nah si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja darewe engke teh di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa eta teh etis ya jadi premanisme diangkat deui jadi premanisme teh diangkat deui ulah kapan ceuk katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur sebab nu kupur lain mata kamajukeun ka nagara jeung bangsa nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah heeh tuturkeun ieu urang ka sawarga ayeuna raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina tuturkeun eta teh heueuh kitu pokona mah tuturkeun we bapak urang buktikeun we ka itu henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang teungeulan kuduan di ditu heeh kitu urang tuturkeun tapak laca kolot ayo euy aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata-upata bala oge kabongohan Semar Astra Jingga dawala moblos langsung ka Karaton Bale Mercukonda di Karaton Bale Mercukonda langsung ka Karaton Himawat kasondong di Karaton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul
si horeng eusi namanya tak kerapruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada yang akan Pak Haji Bang di Bekasi. oh iya anak ayah Menirup senang-senang tuh geni dulu yuk Naon dari aingnya naon ieu teh geuning nuju ka rulem lain sare tapi ieu teh make obat kuat deuleu make obat penguat wujudna teh teu bau keur ningalkeun raga badan aya raga lemesna heuh ke urang ngadongeng diuk